bener-bener diridhoan ku Gusti Allah. Bejakeun Muhammad. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Bejakeun Muhammad ku anjeun ka kafir-kafir Quraisy khususna umum maka seluruh kafir di dunia inani sanyana kaula mahadani rabbi nuduhkeun ka kaula rabbi pangeran kaula nungtun ka kaula pangeran kaula ngabejaan pangeran kaula ka kaula kula mah dibejaan ku pangeran ila siratim mustaqim kana jalan anu lurus diam di dianan kiamat yakni jalan anu lurus nu mana millata Ibrahim hanifa tegese agama anu dicekal ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu lurus anu mangeranana hiji kanu khalaqas samawati wal Allah lempeng geus tah lamun Yahudi mangeranana lain ka Allah nabi na ka Uzair bejakeun Muhammad besi Nasrani mangeranana lain ka Allah endahan ka Isa ka Maryam Tritunggal bejakeun Muhammad agama nu bener mah ieu agama nu kaula dituntun ku Allah agama Islam nu mangeranana ka Allah nu baheula pernah dikembang biakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Urang lamun ka Palestina, ka Aqsa, turun ka handap eta aya makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Urang lamun di jalan kapanggih jeung makom Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Tuh Hebron. Jadi urang mun ka Aqsa teh belah ditu Kangjeng Nabi Ibrahim. Di dieu adalah Bethlehem, kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Jadi Baitullah min Bethlehem, tak eta teh pangeran baheula lahir di dinya. Dilahirkeun ku ibu pangeran. Jadinya tak kelahiran Tuhan. Otak datang ka dinya otak, pinter tinggal pinter. Pinter tinggal pinter kabalinger waktu kos kitu bae aneh asa pangeran dilahirkeun di dinya aju memeh lahir eta pangeran saha loba meureun pangeran memeh Kangjeng Nabi Isa saha tah ieu kabalinger mah kos kitu mah bejakeun Muhammad bahwa agama nu lurus mah ieu agama nu kaula ditunggu